Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من السماء وننزل من القرآن ما هو شفاء لنا. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كل داء دواء الحديث. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidah anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Sakumna sadayana guru-guru ngaji anu kusim kuring ditedak doana, wabil khusus kersana guru urang sadayana sohibal majlis Ustaz Muhi kunaon bae kuliah asal anu susah sampai pola boleh nggak awak ya, asalkan susah cepat pohon kita carakan sugi sekali kenalan gitu tengah kos kenalan ke jenu gelis ingat jeng jore itu selanjutnya kadang-kadang sok goreng hati aja sok nyumpahan deh kalau saya panggil dia lagi gitu. Orang doakan para kiai mudah-mudahan dipanjangkan umurna, disehatkan awakna, dijembalkan rizkina, dan namun disugi ulah sok babalajangan dulu. Ulah yang mamunya ulah dari aparat pemerintah nukusim kuring dipika hormat, TNI na, polisi na, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Camat, wabil khusus pisan Sohibal Fadilah Al-Mu'azzam Jokowi, Bapak Presiden Jokowi dosa kedendainya nanti jadi presidennya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Berarti tamat amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, nukusim kuring dipika cinta pisan, wabil khusus jajaran panitia. Mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Sholawat ketut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah dina peuting ayeuna urang babarengan kabeh niatna mulyakeun anjeunna, mudah-mudahan urang menang syafaat di yaumil kiamah. Ya rabbal alamin. Jeung alhamdulillah singguring tiasa silaturahmi ka ieu kampung Nyakop. Jakop. Singguring tadi tisu di Cilongok pikir penting malah mah patali aya hajatan anak teteh kula. Cekula tenang bae ka Jakop mah deukeut sabira Jakop. Oh, kula dipoto sampai 3 kali. Tenang baik, tenang baik. Larasaan kula kita Jakop teh deket dumpit. Jauh amat ya dia. Datang kula ka dumpit nanyakeun masih berat. Cekina 15 menit mah. Teman di kula Jakop ke mana? Kula pindah ke lembur Jakop. Pindah. Ya Allah, ya Rabbi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Urang ngadoa heula ka Gusti Allah, muga-muga urang sadayana kabeh diberi kesehatan. Kabeh diberi kajembaran, kabeh diberi panjang umur, bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngaran sehat penting. Mengurang muriang sakit, muriang saetik buru-buru ubaran. Dengan awak saetik buru-buru ubaran. Ngen sing hade urang tia ulah terlalu terfokus karena ubar mahal. Kadang-kadang ubar teh sok ayana dinu murah yang penting tepat. Betul? Betul. Kelalah ubaran lain sebenarnya. Sing hade neangan ubar teh nu bener, neangan ubar teh anu tepat, neangan ubar teh nu sungguh-sungguh. Jeung ulah salah ubar. Urang boga genteng bocor ubaran. Sanajan kiai hebat tapi genteng bocor mah ubarna ulah minta cai ka kiai. Engke kiai lamun urang minta cai ka kiai lah. Imah kula gering, kunaon bocor. Ayo minta cai. Kiai ngadampena. Ya Allah. Utol-utol teh di dalam. Ubaran, ubarna copot araje naik kaluhur benerkeun gentengna, betul?
ayeuna budak ngora ngalamun teh manen hayang kawin ubahna kumaha lain diajak jalan ka Banten lain diajak jalan ka Cirawang ka Bauci kana sanajan didoakan kurang mudah-mudahan cager mudah-mudahan mual cager nggak hayang kawin bro ubaran budak hayang kawin mah jangan kotok ya Allah ubaran jangankan awewe kan iya kacakok jangankan awewe iya cakbar insyaallah jaga betul ubar yang tepat matakan kanjeng Nabi ngomongin kullu da'in dawaun setiap penyakit aya obatna urang ulah tertuju ka bodrek ulah tertuju ka paraman ulah tertuju ka bodrek Batakan kanjeng Nabi masih ingat ngomongna ubaran menengah ubaran sok bekeun lapar hayang sebab ubaran atuh ubarna lain ngalamun lajeng ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi beten ambil lapar kumaha supaya sebab Gusti ku kaburahan Gusti kejeng ku kasugihan Gusti pangsebeukeun beukeun kula cek malaikat tolol sia ubaran beten lapar mah ka dapur nyokot sangu kapiringkeun berian sambal urulukan lauk sebon benar banjur ku sayur asem didahar kaget ubar nah ini pas para hadirin jamaah rahimakumullah mungkin dia geus aya nu sajeng geus aya nu 2 jam harasa sumut hararaseun atuh ubarna ulah jelekeun kula ngarokok ini hayang ngarokok menjadi kula sebat ya beunah bari ngarokok bukan panitia mere hari itu mere kabina-bina undang pula datang kali hawa hayang baca ada ya lah aja lah ya oke minum dulu ya Masya Allah tabarakallah rajin urang boga pamajikan marhaba ubaran urang boga pamajikan manyun baik ubaran betul bu? betul jana rengkel baik mamarahan baik nutupkan lawang tenaikeun dalam bulan gubluk ubaran kamana nengan ubaran ulah nengan sumur 7 pemajikan Manyun baik pemajikan mamarahan baik lain dibawa ke sumur 7 lagi di pandian tanya kunaon sia Manyun baik paling nyana ngejawab Masya Allah tabarakallah rajim jakula lain meong jakula lain kotok ulah lain versi jele beheung ulah jele so awewe Manyun baik hayang kongkorong belikeun kongkorong cadeun mah ubaran jajal coba kurang jajal awewe ribut mamarahan lain hayang kongkorong kurang di ubaran ku zikir
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling ini ada bari lewat ngomong jadi salah keedan. Iya, Masya Allah, ta'ala Pak Haji lain saya tikuari kamu kayak mahkulah datang Haji, kulah Masya Allah, tabarakallah Haji Masya Allah, tabarakallah Haji Gue diberi coba ke jasa ku Masya Allah, mana dia dicoba nak Masya Allah, teras kenapa tuh lebih teras ini hati pemajikan pula orang mana gitu Masya Allah, jasa seri nak akulah jasa haji nakakula, jasa sopa nakakula. Udah mana bikin kurang cakep. Akhirnya maksudnya tadi minta bacain aja nabaji, minta jahit supaya leles hati jangan. Sekolah emang kumaha tadina eta bisa memarah tapi racun hati dan pedah dia lebatur nama ke tiung joya laju merinan hayang herang banget na hayang meri odak skrin mual manjur sampai gila mual manjur sama bawa ke pasar kemis atau ke pasar rajak duduk betul lagi tak pilihan kursia mana dulu resep pilihan nunggu jerakan letik tain tak lagi yang masih rumah nunggu jerakan orang gede anu mana tuh kata tuh jam 4 terus saya mau buang lagi belum ya Allah ya Rabbi ubarna tepat insya Allah penyakit akan segera sirna betul? Kullu da'in dawa'un setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya Allah ya Rabbi sok orang jalamun diteliti salah ini hadis kanjeng Nabi dijabarkeun ku ulama sakitu bocet rakna hanya tinggal urang ngartikeun jeung mengabdi sakasikeun lalaki ayeuna mamarahan we muabarahan kadang-kadang blon kadang-kadang geblek kadang-kadang tolol nah kadang-kadang awewe kurang paham dina cara mubaranana kurang peka tadi minta cari kaki kiai abah ini kisokan bercanda nanti kegunaan gitu salagi gula Masya Allah mamarahan Masya Allah tabarakallah haji temenan salah sedetik goblok temenan sakit tolol ubaran namun lalaki ayah lalaki mamarahan ubaran dia berubah ubar lalaki marah babari dan numendok lempang diharapkan samping para sakit betul Pak di negeri ngarang kopinya ya Allah sebatang itu dia ya hadirin jamaah rahimakumullah saheras-heras nama manusia saheras-heras na pamajikan sateras-teras na hati salaki sang ayah nanawan na dibandingkan jenteras na batu bisa diubaran budak bandel bisa diubaran budak tu bisa baca bisa diubaran budak tu bisa ngaji bisa diubaran ngan hanya beberapa orang lucekan jin Nabi sulit rada sulit diubaranan ayah babarahan golongan nu rada sulit diubaranan tadi
tadi kula ngomong na kenceng kuari menit tahunan paling ngerokok ayahnya mau hese juga nyoba kahiji nu hese di ubarangan jadi pada orang lainnya yang mau hadir di ulah kerjakan lain nuhis di ubaranana lamun jelema geus jadi pajabat Kanjeng Nabi sejak saya Masya Allah sebab Allah ngomong mensuraikan di Al-Quranul Karim ya Gusti Allah ceritakan tentang Abu Jahal an a'azu minka malau kula leuwih loba harta jeung lain-lainna nah ieu nomor kahiji hadirin jamaah rahimakumullah nu hese diuburan jasa nu hese ranking kahiji nu paling hese di ubarana adalah pejabat dari oh ya kalau bedanya kalau kita jangan di doang tak hadirin jamaah rahimakumullah mun pejabat geus adil pejabat geus korupsi pejabat geus teu bener ulah-ulah ku ustad sagelas kiai wahid sanajan diomongan jeleukeun sia mun korupsi ke di akhiratna bakal dilucut kulit kejeung dagingna ku Gusti Allah bakal ku malaikat dikerebatkeun di neraka angkat tinggal tulang nempel deui daging kejeung kulitna diasupkeun di neraka datang ku sia pejabat korupsi harta rakyat bakal kos itu siksana kumaha eta bejakeun betul ilah dengan zaman kan itu mau dia maaflah wakil pejabat tinggi pejabat maharanda baik Masya Allah asal gesnya bentuk main-main jadi pejabat beda kedeknya asal kepanggil jelema assalamualaikum kepanggil ini emak ngomong lagi emak udah kemana emak udah kapan aja iya aku pulang ke bebeja ada apa kajian mah ayo mantep ini isi kurang isi oh iya tuh udah isi lagi ngobrol lah Masya Allah atau lihat ngaji mah bebeja mah lihat ngaji mah bebeja mobil ayah motor ayah gue sih dah udah ngabonceng ayah anak kula atau ayah supir kula lihat ngaji itu sosorangan jangan sekolah gue sih dah CPK lihat nyalon mah gitu ditayakan ini kejar mobil berhubung mobilnya bagus lantaran mobil jelema mewah mati jadi ini tinggi amat oh mati tigis tadi mah masalah sari dah kumangnya diletikin asik jadi mulai ini jajan ada orang lembur tidak pakai AC dulu ke sana aja kumis gede jawara tidak pakai AC kita suatu dulu lagi selain lembur susah tapi ada tapi kumpulan lumayan ya lumayan dan itu di mobilnya ikut
aing tadi diajak aing butuh aing diajak itu baik gede-gede buka jendela tapi panjang umur sebentar baik tuh. Ya Allah ya Rabbi hages baik aing nu hajat undangan baik aing jelema sesalaman baik bahkan saking kulatah-latah na sesalaman saking kulatah mah kita kacau bisa salaman dah. Kapanggih kapilih jadi pejabat Masya Allah tabarakallah Allah diundang mulu dan gehes betul diundang Rajaban gehes betul diundang tahlil kanu maot tinggi namilu nanuju mahese betul karena nyalon Masya Allah tabarakallah hajum batur karkering dong dicantai di sekriman cai datang aja ulang untung ayah juga apa pusing nyalon model kosip untung cai mudah-mudahan bacaan baik serius selalu ngomong segiting bahasa syariat kemarah apa dia kita yang mana kemarah cici itulah hadirin jamaah rahimakumullah kemarah dia ya Allah hiji nomor hiji ternyata cek ulama diteliti bahwa kerjaman ngaji mah hanya salah kadar nyoret ngadengikeun surahan guru plak sing hade gelem geus dari pejabat masing hade nya di antara nu rada hese dubarana kos kitu jelema lamun geus fokus ke Allah diberi anugerah jadi pejabat kok ulah nyebut kena anugerah jabatan adalah anugerah di Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah jangan sampai dihianati karena jabatan adalah salah satu kunci masuk surga salah ngasupkeun kuncina jadi asup ka neraka naudzubillah nih ngomong ya Ustaz Wahyu saudara seluruh pejabat sing hadir tadi jadi tentu selamat Allah betul? Iya tetapi orang mengadoa mudah-mudahan pejabat orang kabeh diberi adil kabeh diberi pikiran baca kabeh eueuh nu korupsi ini berbor kamu sakirin dehnya sakirin deh orang rek pemilihan presiden orang ngadoa mudah-mudahan ku Allah diberi presiden anu adil anu mensejahterakan Republik Indonesia kulajeng abah itu kajeng keluarga geus musyawarah tentang pemilihan presiden ayeuna aya nomor 1 aya nomor 2 aya nomor 3 maka kula musyawarah cilijeng Cilamok untuk menentukan pilihan di Pilpres ayeuna adalah kami sepakat keluarga Al-Istiqlaliyah menentukan pilihan untuk calon presiden Indonesia yang sekarang adalah pilihlah sesuai cahaya masing-masing. Cocok. Ya
hese di ubaran anak nu rada hese tingkatan kedua. Kayak gitu. Saya mau lagi ngomong ke profesor tawenya. Coba kiai itu rada hese biasa di ubaran anak. Kulantaran Nabi kula ngomong lagi adalah orang baik. Dalam malam istiqlal yang cuma buka pesantren, buka majelis taklim, sebenarnya masalah ijtihadna, salah lawan masyarakat. So, namun istiqlal dinasihatan deh. Abu Jahal anu mantap hese dinasihatan ku Kanjeng Nabi lantaran berilmu. Berilmu lah dikira Abu Jahal teh pinter. Nyana urusan ekonomi jago. Sahan tuh nyaho karena perekonomian Mekah, bahkan Abu Jahal teh ahli ekonomi. Manehna ekspor impor, urusan dagang nyana nyaho, urusan politik nyana nyaho, urusan cara menyuburkeun taneuh nyaho, urusan cara ieu itu nyaho. Berarti jelema loba nyaho, artina jelema berilmu. Kulantaran berilmu Abu Jahal sulit dinasihati. Mentakan jelema lamun geus loba bae ilmuna, ya Allah ya Rabbi, rada hese sulit dinasihat, rada hese dinasihatna. Ulah ilmu umum, oh ieu mah secara umum bae ilmu jelema geus boga ilmu, profesor nyeunah ahli pertanian boga ilmu, nanti fakultas nanti anu kuliah boga ilmu nyana pertanian, sok dinasihatan bakal hese. Betul? Datang nyana bulan Moras kuliah pertanian, terus misalkan ke Bandung, ke Bogor, ke Surabaya atau ke mana baik, datang nyana kuliah balik kalau cakop nyawa diomongan cekap kolot kurang cakop cai ari nyawa mah lain gitu mimiti disasap heula dalenganana disian guys itu waluku digaru dirapihkeun ngan memehna urang geus melak bibit heula. Naon ngaranna melak bibit? Nyebar ya mundur jalan bukan itu kan bagian ya. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan geus berilmu, diomongan ku aki-aki ahli nyawa karena merasa geus berilmu. Aya titel di awakna profesor, insinyur, bakal hese diomongan. Betul? Sarua dina ilmu agama ge, mimpi luhur, mimpi masyhur, mimpi gede, mimpi terkenal ge, jelema nu pas kitu bakal hese diomonganna. Kedeung salah setika singgung, kedeung salah setika singgung. Ilah hadirin jamaah rahimahullah, batakan Sayyidina Umar ngomongkeun ta'allamu qabla an tu'allam. Belajarlah maneh sapinuhna ilmu samemeh dikiaikeun ku batur. Pantakan, mantapkan. Kiai salah. Nyanyinya salah. Dinasehatan supaya benar, tapi tidak benar di neraka lagi lebih jauh dibandingkan siksaan Yahudi. Tapi kulama ini Ustaz Wahyu
tipikal ustadmu sangat babani dinasihatan cekula kula janji insyaallah datang ke Cekop sekitar jam 9 bertingkat jam tengah 10 karena situasi ayah hajat kula berjadi ke mana. Nah insyaallah kula meureun moal bisa datang tengah 10 bisa berangkat tengah 10 luar biasa setengah 10 kula lebih jadi meureun moal bisa berangkat jam tengah 10 jam 10 baiknya jam 10 kula telepon di usah nyahampura asana kula mau bisa itu iya mah temu ya Allah ya Rabbi hadirin Allah katakan ulang hayu orang ngaji sanajan orang dantri sanajan orang geus jadi ustaz sanajan orang geus jadi kiai ngaji artina ngaji mun urang mampu buka kitab ngaji ka para muallim itulah pesan Syekh guru urang sadayana Syekh Nawawi Tanara karena naon segudang ilmu nu geus aya di awak urang 1000 kali paham nu geus aya di awak urang mun teu diasah insyaallah moal kebeuki bakal muncul saseget nagolok ci omas mangkurang diasah di jero di sarangkaan bae moal kebeuki bakal kaatan betul ulah panjang-panjang jadi mah sieun kulana katilau nu hese dina kesehatan anak dina masuki jelema betul? Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimahullah heran tapi kalau masalah kesuki baik lempang gesembung napa kadatan halabatan kuntilanak kadang-kadang manehna geus tuh kapan tes mahajek manehna behirupna ieu lamun jelema geus Gusti Allah diberi anugerah sugih kadang-kadang masya Allah hatena leuwih teuas tinimang batu geus ese dina sahatana tak hadirin jamaah rahimahullah ulah lalaki sarua jauh dalam geus dia manehna dihareup ngaji masya Allah tawakal haji kan urang teu lamun ngaji dihareupeun guru ngaji dihareupeun guru tunggul dengikeun naon yang diomongkeun ku para guru urang kan kadang-kadang masuki beda betul ngobrol jelema masuki ya kelahiran bae pasti karena yang kajian cincin betul pokoknya jelema asal ngobrol ngasih iya ada apa ini cincin saya bos iya itu jangan so kurang ayeuna balikeun ti jelema nu pasieun tilu behelanan panjang diceritakeun kula mah aya 8 golongan hese di kasihatan ieu nu paling gede tilu sok kurang balik omongkeun sabalikna ka hiji nu hese di nasihatana pejabat sabalikna rakyat mah babari biasa dinasihatan betul bapak-bapak, ibu-ibu ya begini ya karena situasi negara sekarang sedang tidak jelas ekonominya juga tidak jelas ditambah perang Palestina maka kita harus begini iya betul Pak betul tapi kita berdoa aja mudah-mudahan negara kita makmur amin rakyat betul babari jasa rakyat dua bodoh sok bodoh babari dinasihatan sok man keng belacok diuk di lawang pamali diomongkan dia pamali dan siap karena bodoh betul saya nanti kena ngeceng belacok ada hatunggir bahaya
Iya, betul. Bodoh. Terakhir jelema anu susah. Jelema anu susah mah ya Allah ya Rabbi. Hatena bagaikan pantai, bagaikan laut tidak berpantai. Hati jelema susah mah luas nalain-nalaga. Ulama ngomongkeun lautan luas, lebih luas kene hati jelema susah. Jelema susah mah diajak ngariung, di amparan jadi. Di amparan jadi. Oke, jadi dan diberi berkat, alhamdulillah. Terkabari keberkat, masya Allah tak dia. Pokoknya gitu. Nen Allah ngomongin, sok hadirin jamaah rahimahullah. Tinggal apa? Sakumaha pejabat hese di ubaranana, sakumaha kiai hese di ubaranana, sakumaha jelema suki hese di ubaranana. Naon sebabnya hese naon sebab hese na? Lantaran jelema tersebut cenderung kurang membaca Al-Qur'anul Karim. Iya, kurang baca Al-Qur'an Karim. Coba kurang membacakan Al-Qur'an mah. Isuk-isuk kurang baca Al-Qur'an, berang baca Al-Qur'an insyaallah. Insya Allah, no bantak pamajikan orang muamar hambe ambek tak desa kurang baca Quran, so aina kia orang tu apa majikan muamar hambe jengkel baik manyun baik merengut baik ubar percaya aku ubaran ku Al-Quran Karim pamajikan kemana Zat titah ngalaudo beri Al-Quranul Karim omongkan kurang buka kursia surat kulhu buka, saya buka jerona selipan duit 5 juta iyalah lalaki memarhan baik kurang baca Al-Quranul Karim jelema nu hayang kawin anak muda puyeng bae kurang baca Al-Qur'anul Karim sifat sok urang hayang naon sih hayang naon urang hayang usaha maju baca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim niatan di hati hayang usaha maju Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Perjama tadi bismillah bisa ayat doang. Oh masalah. Iya, orang hayang naon bae, katakan urang wah ieu, boleh sapa panjang Cilangok tadi, masyaallah, ieu balai. Nu ieu nyalon dewan. Nu ieu nyalon presiden. Aya nomor 1, nomor 2, nomor 3 urang doakeun calon presiden nu mudah-mudahan menang kabeh. Babahari ya, babahari. Menurut silu bil Al-Quran bahwa syifa ubar naon bae aya dirinya di Al-Qur'anul Karim. Dawamkeun Al-Qur'anul Karim, bacakeun urang sesuai niat urang. Sok. Hayang nyalon baca Al-Qur'anul Karim. Anak muda hayang ka cewek bacakeun Al-Qur'anul Karim. Bacakeun. Urang boga kenalan awewe, urang nabogoh itu bogoh kan masalah. Betul? Urang resep itu resep babahari. Babahari pas itu mah datang urang nganjang langsung. Meni asup keimanan nantung tegepas lempangan launa ulah kahlangan ku tatanggalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilah Al-Qur'anul baca tengah tinggi ya Allah ku mukjizatna ieu Al-Qur'anul Karim hati kula resep biasa tak urang cakap sanajan sebenarnya nama tepati putih tapi kula resep sanajan tepati jangkung kula resep sanajan temanjung kula resep sanajan telangsing kula resep loba amat imanya untuk putih berarti hidup untuk jangkung berarti pendek untuk langsing berarti gemrot tapi kajian Gusti dan heran kita udah kita suka pula mukjizat dari Al-Quran
mudah-mudahan itu hati sarwiti dibalik kita telah itu madep lempar kudu naik mobil bagus kudu pakai motor bagus cukup kusuk rakyat datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibuka pintunya niscaya langsung Joni boleh mengasih ini Al-Quran mahuwa syifa ya Allah bacakan Al-Quranul kalian rajin-rajinlah orang membaca Al-Quran mun bisa baca belajar kan bisa lamun geus belajar kan hese orang datanglah ke tempat-tempat ilmu mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran melalui kitab-kitab ulama artinya istilah pengajian di kampung orang di lembur, ada pengajian di musola, ada pengajian di masjid, ada pengajian di majelis tali itu adalah ubar terutama ubar hati orang itulah hadirin jamaah rahimakumullah kanjeng Nabi hanya ngomong ke kullu da'in dawa'un setiap penyakit itu ayah ubarna cuman orang berpintar-pintarlah niangan ubarna ulah sampai salah ubar betul mudah-mudahan murah senajan teu langsung ka kanjeng Nabi teu ngadengi suara kanjeng Nabi tapi urang ngadengi ucapan-ucapan kata-kata mutiarana nu disampaikan ku para ulama ulah ngomongkeun iya Rasulullah ulah teu sempat dina anjeun teu sempat ngadengi suara anjeun tapi kula mah hayang hiji bae di akhirat menang syafaat di anjeun amin ya rabbal alamin ya Rasulullah salamun alaik ya Rasul itulah hadirin jamaah rahimahullah nu bisa disampaikan kusimpuring dina penting ayeuna urang ngadoa mudah-mudahan urang kuari kumpul di dunia engke dikumpulkeun deui di surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ampura tina samudaya kalepatan beusin aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna akhirul kalam wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi